Nah, Pan. oke bro. Alhamdulillah. Yuk pan. Oke. Orang Mana doang, Tenang, orang ingat kamarnya Roy. Bawa mana rokokna? Awas Roy. Bener. Roy, Sahabat lah, bener-bener sejati lah sahabat orang. Aing pan selalu ingat Roy. Dari saat kesusah mah aing ya. Aing pan ingat kamarnya dulu. Itu barang-barang orang teh pan. Korek nah, Ya Roy. Ya. Jadi mah aing di rumah. Udah biasa di dia tuh ka mana deui atuh. Ya udah kira. Henteu tah. Tungguan maneh eta ge. Udah biasa maneh di Kopi dia deh. wae. Aya sok kopi lah. Join biasa dah. Bisa aneh ieu urang mah. Udah nyanyi. Nya. Ini oke, siap. Jika mimpimu begitu indah, benar terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu, tak pernah sampai, ya sudahlah. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Tuh dari sekian tuh. Ganjang Roy ya. Oh, Kita penting Roy. Oh, lah biasa lah. Ulah tuh. Aduh. Uli ya. Ya. Ayo, urang ulin lah leuleungan. Jenuh ya jomblo mah kieu ban. Mangkana urang lagu ieu teh jeung urang duaan. Naon teh apapun terjadi urang bakalan yang maneh lah bobatal. Halo Roy. Siap. Ulah sampai ka pohon. Atuh heueuh. Bukan nama sahabat sejati orang. Rek lu mah mana? Ada bro. Ayo. Tempat nongkrong biasa we. Oke, siap. Di tanah tong dibawa. Udah apa lah? Itu lah kayak digunakan kalau di urang. Oh, siap. Ya enggak tuh. Biasa tempat nongkrong lah. Oh lah. Fitri, kau mana? Biasa, pada main. Oh, ada. Hai kata. Yuk. Dan juga Ya, siap. Aduh. jenuh ah? Hah? Jenuh? Ah, jenuh ge. Bebas dong lu mah. Coba panduan wae heuh mana-mana. Heeh. Itu kayak rasi orang jomblo. Nepi ka geus aya jodohna we. Bener sih. Heeh. Naon sih bobogohan gedang ke mana poho we ka urang. Moal atuh dan aing oge nyawa lah babaturan mah tidak leutik jeung urang, manya urang poho ka maneh. Heeh, makana ayeuna urang jomblo teh naon lain mung telaku lain. Oh sih. Heeh. Urang mah mencari kebebasan heula lah gitu. Ngalalanya jeung masa depan resep-resepkeun ulah masa muda urang ayeuna mah. Si Fitri gitu-gitu geus baheula mah goreng sia. Budak urang mana we eta? Kita budak tukang. Oh. Apa sih urang mah? Dah lawaka dah kabutaan gitu. Lain jadi geus dilap teu panggil gitu gimana? Asa beda teh gini. Enggak ada ser-ser bogoh di mana. Bisa jadi sih. Dan balik lah. Balik Lin. Tuh. Boleh suka Kayak penting lah enggak? Siap, ayo. Ya orang bikin kita randi. Oh. Dari mak bibit dah. Balik dah. Ada di jalan. Oke.
Pit. Pulang. Teasan juga nomor HP. Biasa. Serat kira. Tinggal di setnya. Ya. Nyonya. Ya. Kayak ditelepon kok Anya. Ya. Enggak? Telepon lagi gitu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pit ini nomor A. Ya. Mungkin wangi amang kadinya agak. Oh mangga pada ke bumi mah. Ayo tanya. Assalamualaikum. Salam. Si Ipan rek diajak main PS penting. Oh Pan, jadi itu penting gak dia? Kurang main PS bareng Oh, sebisanya. Oh, tuh gitu mah. Tadinya diajak main PS ya teh. Oh, ayo. Ongkore ka dieu cenah Cuma ka dieu manehna. Kumaha deui teh nganterkeun kolot mah Ajeun lah. Nah, kasih Fitri teh. Pan, Jat. kemana Pan? Kalau bak kasih Fitri. Si Fitri. Oh. Biasa. Oh, Ya, yuk siap, Jat. Yuk, siap. Jot, kemana Jot? Dan, kan dia kaharep Harap. Mereka kenal tuh? Ada abung we kieu. Batur. Nih dulu jeung si Ipan kayak itu. Si Ipan. Si Ipan mah antar kolot na. Lu tahu tadi kata si Fitri mau panggil. Si Fitri. Ya. Oh. Karepannya enggak? Ayo, Siap. siap. Kanan kasih Fitri si Ipan teh. Penasaran telepon lah coba. Ay kalah sibuk diri jeki mah ya si Ipan. Bener bat ya si Joti ya. Kajen lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau buat Sabit. kamu buat. Woi. Kata. Ayo. Sabit. Rancangan. Oh, jangan. Mana belum kopi tuh? Nyanyi. Ya wes. Dah tek entong tepit. Pada kemana deh? Anjir. Kemana? Wih lah, Fit. Ya wih nya anak. Engke dia tuh padahal. Ya, Kada jalan. Ya. Assalamualaikum. Salam.
babaturan sorangan belaan awewe. Dan Pan. Ya, Pan. Enggak sih untuk kolot nak. Urai aing ngabohong ka maneh dah. Bong naon teh? Jadi aing teh nganterkeun kolot aing ka Imah Fitri aing teh. Geus lapan kendaen geus mah. Penting mah kan cek urang oge ai babaturan mah salawasna ulah nepi ka urang hancur karena awewe geus waktuna jodoh mah aya jodoh mah gampang keke menyatukan lah cinta mah. Tapi maning ngambur ka urang. Atuh komo we. Tabu kos kene.